Dawuh Nabi jaga di akhir zaman, umat tedaraik ngaji kaajengan, dicoba naku Allah tilu cobaan, kahijina jalma mau teimanan, kaduana dilaan berkakasabna, sabab teapal kana ilmuna, katiluna dicoba ku sultan dolim, bongan jalma osok ngajauhan alim. Dawuh Nabi pikeun regreg tegak dunya, aya opat perkara henteu sulaya, kahijina kudu ku ilmu ulama, kaduana kudu ku adil umaro, katiluna ku berehana agnia, ngaek ngainfakeun sabagian harta, kaopatna kudu apara fuqara, ngaduakeun supaya aman negara. Dawuh Nabi saha jalma pipisahan, di ulama nyingkir malah ngajauhan, mangka pae hatena eta jalma teh, jeung lolong dina taat ka Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fil milai sholatan, daimatan bidawami mulkillahi.